Wiwit keler teh eta ieu mah. Keler. Alah. Nange aing ada kudu tanggung jawab segala rupa ge nya. Nya atuh akang. Mau pati-pati kieu mun aing lu terasa tanggung jawab nya tanggung jawab ku aing tenang segala rupana kitu. Rupa oge sing ieu. Raden Gatot Kaca ningali Astra Jingga nuju ngabedegat di satengahing marga. Doh. Maksad bade ngadodoho ieu Astra Jingga. Ieu bangsat mah teh ieu. Akada Raden. Tapi kata jika boga dosa siedan. Kelempeng itu. Tanggung jawab. Aing mah teh sieun leu. Sanajan Bima jangkung gede moal ditarajean ku aing Coba pukulan. Sanajan boga anak jawara. Oh eta mah jago. Ngaranna Gatot Kaca teu sieun aing mah. Nah, mah jeung teu sieun ieu teh. Hah? Jeung teu sieun. Nah, piranan Gatot Kaca. Nah, kumaha? Gampang diladot ke ku aing mah labu. Coba. Babarikeun we. Ngomong Gatot Kaca mah nu ceulina leutik sabeula ning. Siedan. Coba pajarkeun heueuh ke. Nya. Aing ngagerem ning. Oh, goda ojek. Kurang aja. Alah. Wah, panuju. Ada petir di siang hari. Alah. Doh, naon Kang? Gelap naon euy. Gelap. Kabina-bina. Hai. Anjir. Agan. Dah. Saha nu teu sieun ku aing teh? Lan? Nu teu sieun ku aing saha? Batur. Saha nu ceuli leutik sabeula? Saha tah? Agan. Siedan. Wani sakitu mah. Naon agan tapi teh jong disiksa kan? Kemaling layang jamu sekali busana saha? Jawab. Nah, kan abdi mah teu maling demi Allah, agan henteu. Ai layang jamu sekali busana di saha? Di abdi. Eta teh maling. Ganes, agan abdi mah demi Allah teu maling agan. Hai. Ade geus ya? Biasa agan. Dang sia. Dang bangsat. Aduh, anjir. Dang. Dang sia garong. Naon ieu teh agan? Naon? Ade geus ya? Layan jamu sekali musana ku sia. Kadengan. Edan sia. Kalonyeng itu. Kalakah ngalonyeng si Edan. Kurang ajar siap bangsat. Yap, yes. Bawa kau yap. Mata merah adalah mudah-mudahan angkori Allah peninggalan Siksa. Dah, siap. Dah. Ayo, bangsat. Resikona jadi bangsa teh kitu. Anjing. Udah, siap. Udah. Lu. Agan. Aduh, apa kabar Agan? Anu. Alah, anjing. Adegan siapa yang jamu sekali busana? Mau akan dipasihkan. Sirahain di wengga-wengga liur gak pun. Dang siap. Dang. Ya, akan.
dibikin moal Moal tiasa kan. sia maling Demi Allah teu maling. Ngan nyanak teu bebeja. eta teh maling Alah, dibikin moal moal teu ieu. Alah, Parikeun moal tiasa acan. Naon kan? dibikin moal sia jawab Moal tiasa kan? naon sababna Aing disentakan keluar di lemah ya ampun. Oh, atuh da. Kieu ning jadi bangsa teh deuleuy. Interogasi Nya. pasti. naon samaksudna maling layang jamu sekali busana Agan abdi mah agannya anteu maling. tu maling kumaha sia apa sidik layang jamu sekali busana sia Sumuhun. Abdi mah muhun. Layang jamu sekali musadana mah aya di abdi. Ngan abdi teu maling. eta teh maling Lain. Labina teuing beletuk kana sira batur teh. Ay agan. Bina teuing. aya bangsat ngalawan sia sing Jumbo kelek di seran dulu. Ah, atuh da. Sebawaan sih eta mah. Prihatin. Jadi sia teu maling. Teu agan abdi mah teu maling mah nya abdi maling iraha kabejakeun abdi maling. Eta teh sia teh maling. Henteu. Naon sama jadi maling? Kayak sagedap agan. Agan teh ieu teh perioge katerangan atau nepi bade nyiksa abdi. Nyiksa ongkoh aing mah. Oh paingan geuleuh muka abdi. Nya. Cik, sia tanggung jawab. Tanggung jawab cepot bade. Jawab. Sae mangga agan. Naon make disebut sia teh maling? Abdi mah Jeung naon maksudna sia nyepot maling? kasuhun hampura anu ditedak uning galih nu ka pamri. Sakali deui abdi mah teu maling. Naha? Tah, abdi mah naroskeun dupi layang jamu sekali musada. Ieu lambang keagungan negara mana? Negara Amarta. Negara Amarta. Tinggi. Dupi eusi nagara naon? Eusi negara. Leres. Timimiti pamimpin nepi ka rakyat kabeh eta eusi negara. Kalebet Rakyat, rakyat. rakyat dolobana. Jae mangga. Sapuk eusi nagara teh rakyat. Ieu. Tadi disebatkeun ilayang jamu sekali musada teh nu Negara. nagara. Berarti Eta cek sia. berarti nu rakyat. Maksud sia. Tadi saur agan, ieu nagara teh eusina teh rakyat. Ieu. Ieu layang jamu sekali musada teh nu Negara. eusina nagara. Rakyat. Berarti ieu layang jamu sekali musada teh nu rakyat. Tinggi. Di mana disebutna abdi disebut maling. Abdi rakyat negara Amarta, ayeuna nyokot layang jamu sekali musada. Di mana malingna da teh nu abdi? Si Edan. Dah. Teu kedah dikeprokan Japati. Gede babatok sia. Maksud sia naon? Maling layang jamu sekali musada. Henteu maling. Abdi mah ngabantun hak abdi ieu layang jamu sekali musada teh nu rakyat ku abdi dibantu naon salahna abdi? Ayeuna kieu. Abdi teh gaduh rokok minangka. Rokok naon? Aya we.
eta rokok teh ku abdi teh dititipkeun ka Pun Bojo. Mamah nitip ieu rokok dina lomari. Tuluy. Eta rokok enjing-enjing dibantun ku abdi. Ari abdi disebat bangsat henteu. Henteu. Da Musia. tah layang jamu sekali musada ge kitu. Naon disebut bangsat abdi? Sok. Jawab atuh lingah huleung. Aisyah rek dikumaha eta lang jamu sekali musada. Rek dijual. Ampun paralu nagan sanajan abdi sangsara, sanajan abdi hurupakeun pungsat bayan teu aya hirup korek-korecok, tapi urusan ideologi mah urusan layang jamu sekali musada mah sanajan aya nu nawar nepi ka 30 miliar dipikeun ku abdi nya. Sia mah. Maksud teh moal dibikeun. Sanajan lapar gagan abdi memoal ieu layang jamu sekali musada sabab kagungan negara Amarta. Aisyah maksudna naon? Abdi mah maksudna hayang nyaho eusina naon. Edan sia. Coba. Edan sia. Jadi syah yang nyaho eusina layang jamu sekali musada. Sumuhun pamali sia. Pamali naon deh agan? Camplak sia. Ya. Lanceuk aing Yudhistira aing. Ade aing si Jenet. Nakula jeung Sadewa kabeh wan-wanieun. Muka layang jamu sekali musada. Ade sia. Hor kita wan-wanieun. Eueuh. Atuna lain cicing mepung aya nu wanieun tenang atuh. Eta si eta. Adegan sia. Moal tiasa Kang. Adegan. Moal Etaeun karunya ka si goblok tadi. Etaeun pikageuleuheun. Rek dibikeun semua. moal tiasa kan. Amun tadi bikin di bebet saya pun puntang pun banting. Mangga kumaha gan. Iya. Wes. Remak gerak tuh. Udah sia. Ripuh pasti. Karasa cakap. Cangke ngaderek-dek. Udah sia. Udah. Sing nurut atuh. Ya kita hudang-hudang. Edan sia. Eta. Si cepot dipuntang banting ora cecel boncel. Ya, Kang, ai cecel boncel naon? nanti apal Kang? Henteu. Cecel bonsel teh cenang dina palangkakan. Ih, amit-amit atuh. Nyeri. Heeh. Kebayang egang lembang teh. Ih, awet. Heeh. Malaysia. Ulan ka dia. Naon? Ka dia sia. Wait. Deleng sia. Dan Deleng. yang Kang, ai deleng naon? teu apal deui wae Henteu. Deleng teh pamajikan direbut batur. Eta mah musibah goblok lain deleng. Ampun Ari. Tanya sia. Dan Tanya. Dek jotos dening kukupan calaga. yang Kang, ai jotos naon? jotos teh anu hejo na ceuli. Dek jotos dening kukupan calaga. Oh iya. 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 Modar. Teu acan. Iya. Kuat bener. Dek banting dening gelang cantra kilana.
Ieu gelang ditengahkeun kana batu rugrug kana sagara saat. Mangga wiep. Iya. Iya. Wah, remek. Udang. Monar. Teu acan. Si Edan. Goblok ilmu naon sia. Bobot-bobot hirup kene. Pancanaka teu mati. Gelang teu mati. Tot. Bagian sia tot. Silakan Bima amak pun kai. Kumaha tah? Aing dibawa. Digi. Bobot-bobot aing. Cepet. Modal. Teu acan. Yoi. Naon yoi teh? Bima mah pan gitu kagetna teh. Yoi. Oh, kaget mun yo. Dek cotos dening kuku Pancanaka. Cos. Cos. Modal. Teu acan. Dek panting dening gelang doble. Ieu gelang tadi gadekeun teu payu. Oh, ada. Dijual komo. Iya, cubet. Modal. Modal. Teu acan. Yoi. Kaget. Amak beren minta tolong ke anaknya. Kumaha tah? Tot. Oh, Tot. tuh, minta tolong kumaha Kang? Heh? Minta tolongna kumaha tah? Ke anaknya. Kumaha cenah? Tot. Aduh, Tot. keun antep. Tot. Ya, Tot. dituluikeun tuh. Tot. Agan upami bade seuri agan tong ditahan gitu. Agam nyur-nyuran bieur teh. Tanda yang seuri aing amak ka sia. Maksana Amak aing ka sia. Kadekeun salaik jamu sekali musala. moal tiasa agan. Nyaho ka aing. Lan Nyaho. henteu Aing lurah Tamtama negara Amarta. Abdi lurah Deta Sindang Panji. Tapi kamu eleh ieu sia. Daripada eleh omong leuwih hade ngajual imah abdi mah. Jadi sia ngajak kelut ka aing. saha nu ngajak kelut. Berarti sia ngajak kelut ka aing. Agan salirat teh dunungan abdi, manya abdi kedah ngajak kelut ka agan. Lamun teu dibikin berarti ngajak kelut sia. Agan teh keamanan, manya keamanan jadi aman keuneun itu kumaha teh. Ari agan, Cik salawan aing. nah agan moal ising gitu geuleuh jeung abdi. Tara naon aing. Kudu jeung sia. Ieu teh nu nongton teh seueur agan. Bakal gujrud cepot gelut jeung Gatotkaca dina media sosial. Cepot gelut jeung Gatotkaca. Aya leuheungna si cepot eleh ku Gatotkaca. Leuheung da ngaranna ge si cepot. Tapi lamun Gatotkaca eleh ku si cepot bade kumaha? Cobi. Tuh mungkin aing eleh ku sia. Mungkin saja. Cik aya nyaho lawan si aing. Lan lawan. Ya, kita gelut abdi mah. Abdi mah gelut mangga lah. Kumaha besti we. Setan sibut besti ka aing. Sok mangga gan. Bade nyerang atau napi diserang. Serang aing. Sae mangga. Siap kan? Sok. Awas gan. Iya. Awas gan. Edan sia. Ndir wasieun. Magebog aing sia. Sok yang nyaho lah. Woi sak. Woya. Won. Won. Kitu patut ilmu teh. Tiis gitu. Anjir.
edan juragan anom boy. Huap boy. Rusak tuh sekali ge. Hanyir. Wes. Ya. What? Ya. Boy. Cik. Huap. Eh. What? Wes up. What? What? Ya. Huap. Barbak Dahsyat. kaper tuh. Hanyir. What? Wes up. What? Ya. Cik. Ripuh moyep. Huap. Dahsyat. Cik. Kadengan Syah. Urang. Ripuh pas itu. Ya. Itu jadi bangsa teta. Urang Syah. Urang. Yeah. Ngalawan gen. Tapi kata payah-payah Syah. Abdi mah gampang paeh hirup deui. Sarana. Dicoo we hirup. What? Wes. Ya. Panca Braja. Ku eta matih nama tuh. Urang Syah. Di kumaha tut Panca Braja leres dahsyat Langsung Dah. tak berdaya. di sana Punya anak sepiteng anakna mereka. Urang Syah. Urang. Ya, titah hudang-hudang. Buset. Edan Syah. Tagan nu neme mah tengeulan kakara rada peureus teh mah. Nya. Nya luar biasa dungan anom loh. Make kendong macan teh nih cerita. Nya. Raketak. Udah dijewang gitu. Ieu buk aing di dieu teh sirah aing teh di bawah teh tah. Raketak. Ti dieu dikepret teh Panca Braja. Tek. Dus. Datang Juragan Bima. Gidig. Coba. Di kumaha tot? Panca Braja. Pancamarga. Naon Asia. Sia deui dijawab wae atuh. Manawi teh salira. Ongkos sabta pangrungu. Banyak nu ngosom gitu. Uji mepeg gitu ya. Edan Syah. Goblok ilmu naon Syah. Kedua ilmu naon nagan abdi mah estuning bolostro. Daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan Allah. Cik Syah, lamun bener-bener anya lalaki langit alangan jagat. Hayang nyaho Syah gelut teu bener jeung aing.
katrukeun pangarti sia. Jadi begini guys, aku akan berpiyu guys. Abdi mah teu gaduh naon-naon agan. Cik saya katrukeun pangarti sia kai. Tapi da ieu mah agan nu maksanya sanes abdi. Kayaknya. Sakieu teh agan abdi magan. Sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut. Maksud sia. Sakieu teh abdi mah Naon? leuleus agan. Wis. Jelema gede labuh nepi ka ngancul aing. Heeh. Edan si aing leuleus bot. Dikumahakeun bapak aing sia. Dikumahakeun. Leuleus agan. Sok bade kumaha ayeuna ka abdi sok. Mangga Luar biasa maneh bot. dan Luar biasa. luar negeri abdi luar biasa. Naon maksudna atuh sia teh? Abdi mah teu kirang jeung teu langkung agan matak dibantun ku abdi teh heng nyaho eusina. Bongana agan di laluhur teh ieu layang jamu sekali musada teh ngan saukur dipake papaes wungkul. Dipake papaes wungkul, dipake mitos wungkul ku agan ai eusina teh dipararake ku agan. Eusina ieu layang jamu sekali musada nyaeta jerona pancadharma. Dimimiti dharma kahiji nyata dharma ka pangeran nepi ka handapna nyaeta keadilan sosial keur salarea. Tapi nah aku agan teu dipake komo anu kahiji mah mut agan dina mangsa agan diistrenan jadi pamimpin. Dina mangsa agan diistrenan jadi pamimpin nyaeta agan kabeh disumpah nyata dengan mengatasnamakan Allah. Demi Allah, setiap demi Allah tina tekad ucap jeung lampah urang ulah lepas tina pangabdian ka Allah. Tapi mana buktina yeuna agan nya ka rakyat teh? Realisasina mana nya ka rakyat teh? Geuningan rakyat ka karakieu geus abuk-abukan kieu. Rakyat rek nemongkeun rasa kaprihatinanana, nah aku akan beti halang-halang. Padahal cing inget gan agan dijadikeun teh ku rakyat. Anjeun dijadikeun teh ku rakyat, anjeun digaji ku rakyat, anjeun dipilih ku rakyat, tapi nah sia ka rakyat mempohokeun. Teu cerah kawas dina mangsa kampanye babatok sia. Dina mangsa kampanye mah jiga nu heueuh deukeut jeung rakyat. Dina mangsa kampanye mah jiga nu heueuh bageur ka rakyat. Daek ulin ke kampung-kampung, daek ulin ke mana-mana nepungan rakyat, tapi geus ngacedog jadi pamimpin teu eling sia ka rakyat. Cing inget ya, pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat, tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyat mah. Jadina pamimpin pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat lain nempikeun rakyat derita. Bukti na ayeuna dina mangsa pandemi nah teh apa kahandap hampir abut-abutan Sakan-sakan. jika nutupan ceuleuh we anjeun bima jika nutupan beungeut ku sawe nong torek maneh rakyat tepi ka abut-abutan rakyat tepi ka talangsara ku ayana ieu pandemi datang bantuan ti sia kahandap teu leuceuk dan nurutan sia loba dipanat ku sia. Bantuan teh tina repi kadang-kadang nepina teh ka eta keneh. Cik atuh ku sia teh salaku pamimpin turun ka handap. RT katempuhan goblok. Palire ka itu ka handap. Tempo neangan sora ka RT tidak reukeut eta mau bantuan diarantep RT katempuhan sabab naon ieu dengekeun RT sieunneun sabab urusanana data
Padahal urusan bencana lain urusan administrasi, urusan bencana lain urusan KTP, urusan bencana lain urusan kartu keluarga, tapi tempok mana anu kalaparan buru-buru bere usia eta. Sok buktikeun deui nya karaya teh. Pigawe ieu layang jamu sekali musada teh dipake papae sungkul. Ya, ulah. Ulah dipang-pangkeun we wungkul dina etalase. Bareng dipigawe henteu. Sok pikir bagan. Rumasa aing bot. Dan Rumasa aing. rumaos. Rumasa. Ya, rumah naman. Tak itu kan. Dalam mun dicokot kana hakikatna mah jadi pamimpin teh lain agan. Saha. Dina undang-undang ditegaskeun yen kedaulatan aya sapinuhna di tangan rakyat. Rakyat pamimpin agan lain agan pamimpin rakyat. Agan mah paling lila 2 periode eta ge lamun kapake, tapi rakyat sapanjang negara ngadeg, rakyat tetep aya moal aya anu disebut pensiunan rakyat. Pikir ku agan. Gitu. Ngedaulat abi teh kan kieu ngadaulat ka agan hayang nyaho agan di layang jamu sekali musadangan saukur dipake papae sungkul. Rumasa aing bot. Dan Rumasa. rumaos Tinggi. Cageurkeun aing bot. dan Cageurkeun aing. palai damang agan. Hayang. Penta anu kaguan agan, penta anu kaguan cager, penta anu kaguan gering jeung cager. Saha. Eta pangeran agan saha? Pangeran aing Allah kakasihna. Jengeunana Allah. sok frekuensina lempengkeun, poloskeun deui nolkeun dina hate agan teu daya teu upaya angin kaguan pangeran. Nyerak deleg la ilaha illallah. Daya di pangeran salian ti Allah. Ngadak-ngadak ya Arya Bima jangira tangi kayanana. Wes. Tersangka si Cepot luar biasa. Pot, hampura aing pot. Geus ngamemorekeun maneh hampura aing tuluikeun perjuangan si Cepot. Tuluikeun aing rek mantong. Jor. Jelema mah kumaha nu ngomong. Pada sok agan balikan deui. Aing rek balik. Jig. Arek rek mulang. Mangga. Aing rek mantong. Jor. Luar biasa. Hebat. Hebat. Aing rek balik. Mangga. Kebercelana sabaraina. Tara make celana. Halus. Ya kitu Cageurkeun anak aing ku sia. Hiji tah. Hiji ge lumayan euy pamimpin mah ngawakilan sararea leu. Nya. Beres. Saya Tah, anjeun Gatot Kaca. Ngomong lagi nyampe syare saya naon. Cageurkeun aing pot. Gan agan teh salaku lurah tamtama negara Amarta, salaku panglima angkatan tinggi negara Amarta. Keamanan dicekan aku agan gan. Ulah nyolok mata bun celik sababana hukum teh dijual belikeun. Ulah nutupan ceuli agan, ulah nutupan mata agan, hukum geus dijual belikeun agan dina waktu ayeuna. Hukum teh seukeut ka hanap agan. Cik masyarakat ka lembaga hukum agan supaya ngadeg sacelekna nila saplasna teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan dina mangsa nanyerkeun bebeneran jeung keadilan ulah kasogok ku duit agan didenge-denge di negara urang teu angeus-angeus rek angeus kumaha dan nu mariksa garong nu dipariksa garong
Rumasa aing bot dan rumasa sok agan hukum lain pribadi lain hukum gerak anyarkeun hukum anu sanyana hukum anu pertela agan jadi contoh anu patotos agan keur pamimpin anu liana gerak jadi contoh jadi tuladan agan pikeun keamanan anu aya di ieu nagara pemangku kebijakan pemangku keamanan sok temongkeun ku agan jadi keamanan anu tuladan angkat harkat derajat rakyat anu leutik agan rumasa aing bot rumaos rumasa cageurkeun aing ulan cageurkeun penta kanu kagungan cager agan jeung abdi saha pangeran agan Allah sok ya Allah kaulah hayang cager oh goda lo teh budeg kudu gogorowokan wae asa dina hate ge asa bener asa lempeng teu kudu ngagorowok asa lempeng we lain teh meunang ngagorowok menang wae ngadoa mah kumaha wae carana ngan hate kudu lempeng frekuensina kudu tiasa maca mana iblis mana pituduh pangeran sok ngadak-ngadak Raden Gatot Kaca jangira tangi kayanana wait Wah. Iyalah. Percaya. Maha Guru Percaya ka, naon eta teh percaya ka Habib mah. luar biasa Maha Guru Syekh Astrajinga Mama Astrajinga aku kaulah jadi murid salira mama tapi kasasiduh metu sakacap nyata kieu ieu Mama Astrajinga sae mangga tapi padepokan mama di mana mama teh di Cakrabuana kasih Ya, iyalah. ilmu mama naon jagat rasa jagat rasa Iya. Iya penipu teuning ya. tak gitu agan tade agan sakali deui mi HP rakyat agan mi HP rakyat syariatna abdi agan rakyat teh abdi lempeng HP-keun rakyat teh mi HP-keun diri rakyat teh ka saha ka salira anu dipercaya ku abdi ulah nepi ka ngahianat kana kepercayaan rakyat agan sebab ieu nagara disebut republik aire hartina kembali publik hartina ka umum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat agan rumasa Maha Guru rumasa nyebut guru era disebut naon buya Buya naon buyatak tah kieu agan pala di aku murid Oyo ha Oyo upami agan pala di aku murid wayahna pangmawakeun si cepot kitu maritis datang ka dieu Dah. Cepot. ke kumaha kumaha sumuhun pangmawakeun si cepot kitu maritis ka dieu bawa karunya Dah. ai salira saha ieu teh mun cepot urek dibantun ku kaula cepot Waduh. ieu teh kumaha ieu teh salira teh Besti bingung ya. besti mangagugu ka abdi kumaha ieu teh guru teh pokona mah agan mah ayeuna mah kaya we lamun agan ka tumaritis ya aya si cepot di ditu bawa lamun bisa jeung si dawala bawa ka dieu ieu teh kumaha Maha Guru teh ini bisi kaburu ka bawa ku negara aparat negara amarta bawa si cepot ka dieu hayo ieu teh lieur montong lieur anda lieur nyeri sirah Jadi
nyeri tongong, Nyeri. nyeri tak-tak, Nyeri. nyeri putih, Nyeri. nyeri awak. Ya. Naik siapa menyebabkan nyeri? Minumlah Apa? budrek. Nya bodoh, nya torek. Ya teh leres teh sok agan pokona lamun agan di ditu aya si cepot bawa ka dieu. Barius. Mangga. Labuh. Ai akang kalau diheureuyan atuh. Oh, kok nitah akang. Ya teh kumaha? Cing sopan sia teh belesat we. Menewa kasopanan ngomong ngaku guru. Upami bade ngapung di belah ditu montong di deda angin ang gelebug. Leuwih teh helikopter agan teh. Saya mangga. Pada dia. Sok balik itu setik. Dia. Sok. Ngapung tuh lalaunan. Sok ini. Ente sok itu. Saya mah. Sok. Muter saya dia. Hey. Luar biasa. Oh, ya gitu. Percaya kaulah. Cakra Buana. Serius.